Pak ketipak tipung suara kenang bergetar-getar, berang peting bingung awak begang mikiran hutang. Pak ketipak tipung suara kenang bertalu-talu, berang peting bingung awak begang kurang nyatu. Eleh gening, tukang sereh digalai muning. Saestuna anu hees temong huntuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan simkuring Kang Topan, linggih di Majalaya bade ngiringan borangan. Mudah-mudahan aya nu nyengserikeun simkuring gitu nya. Kan simkuring bepeujeuh kang anu aya di studio, boa anu aya di bumi. Upami hoyong seri ulah ditahan, omat ulah ditahan, kudu dilepaskeun bilih kajantenan sapertos rencangan simkuring. Hayang seri ditahan dugi kang ngajenol palawargi nu kieu mata omat kudu mun hayang seri kudu dilepaskeun gitu nya. Eta ngajenol di nu kieu teh dibikeun ka dukun eueun sangemeun, dokter eueun sangemeun nya tah. Dugikeun ka dibawa ka ruang bedah tah. Cek anu tukang bedah teh kunaon ieu cenah kang ngajenol kieu? Ieu teh nahan seuri, Dok. Eta mah pas dibedah teh lain getih nu keluar teh seuri we ha. Tak omat ulah nahan seurinya bilih ngajenol gitu tah. Simkuring gaduh dongeng si kabayan apalnya, si kabayan mah loba akal. Tapi kedua gitu nya tah. Hiji mangsa si kabayan teh titah macul ku mitohana. Kabayan omat teh isuk mah maneh milu macul. Aya ieu aya pencugeun. Ya siapa lah. Nah, pelage macul, si kabayan teh mikir, pemainna mah akalnya nya rada pintar gitu. Aduh kumaha aing isuk kudu macul ya di mitoha. Mangkana aing teh hoream. Kudu biasa hudang beurang, ayeuna kudu hudang isuk keneh. Mikir mana teh aya akal aing. Sore keneh tah si kabayan magrib keneh teh geus init ka pasar, meuli nangka gede, nangka asak nya. Jeung meuli kadu. Duduk-duduk main ka kebon gancang. Kadu diteuneun belah kaler. Nangka diteun di belah kidul nangka gede. Jo isukan itu gedor si kabayan. Pak ayo lenek macul teh ya. Masih cenah maneh tara-tara giat. Ayo burulah teu kuat bari mawa pacul si kabayan teh. Ini teh ka kebon. Belah mana Pak macul teh? Ieu di belah dia ieu. Kagere kencong. Kela Pak asa seungit tangka ieu teh Pak. Para menang neuneun manehna teh magrib. Da di mana aing teh melak nangka maneh masuknya nyahuanan. Pak ke urang cokot belah karena kan udah menang teuneun teh. Tuh Pak meni asa kieu. Bener irung maneh maseukeut. Ngopi tah. Geus ngopi kitu geus beak kita nangka teh kuduaan. Sok-sok cenah kabayan atuh macul teh moal kaurdak cenah. Ke apa asa seungit kadu cenah. Urang menang neuneun manehna teh ya. Cenah irung maneh mah seukeut. Di belah kidul nya Pak cokot kaduna. Tuh Pak nih asa kieu. Bener. Irung maneh mah seukeut dahar kadu. Atuh kabayan teh iraha rek macul teh sok-sok geradeg cenah. Teh apa asa seungit mau. Anu balik sia cenah. Berarti eta mah mitohana lumpat. Hayu kabayan cenah, bisa dihakan mau. Nah gitu nya dongeng si kabayan. Aya deui dongeng. Seperti tadi Pak Haji nya, ieu mah murang kali. Murang kali ka ibu-ibu ka bapak-bapak. Ulah pedah murang kali yang janten kiai, urang teh dugi kang aos gitunya teras ada sekolah tamat SD acan gitu tanya mata kedah tamat SD supados beli kajantenan sapertos di lemur simkuring naon kitu tos ageungna teu tiasa bahasa Indonesia dagang peuyeum ka Jakarta peuyeum aya di Jakarta mang beli tape sanes tempe ieu mah peuyeum coba lihat henteu lihat ibu ieu mah hipu amakeun apa kamu bilang tadi bilang ibu ieu mah di kilo pergi mohon ibu kuragi sanes gugula cenah gitu. Tah mata kitu nya upami urang gaduh murang kali kada disakolakeun supados terang bahasa Indonesia gitu nya. Terus abi pernah alhamdulillah sareng koyaya aduh kumisna nih resep gitu. Ieu jetreng kumargi baktos teh seep mun sakitu we ti simkuring apunten ya aduh dina perdananya. Apunten sakali deui ti simkuring beli aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teu naon, da eta mah urang teh silih salametkeun. Saha nu apal di antara silih salametkeun teh naha urang heula. Nu silih salametkeun teh kan silih salametkeun Pak, aya nu nyalametkeun, aya nu disalametkeun. Tah ieu mah dina hal ieu mah disalametkeun jeung silih salametkeun. Teu naon lah, beda-beda tipis. Tapi hapunten eta mah mung sakadar guyon. Palaurgina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah cenah bet. Nah kitu cenah naon teh penyampaianna. Teu naon penyampaianna mah da disebut nage muka disebut teh. Mohon temenang kitu Pak Barlin. Nah nyebut celana. Pak Barlin sareng Pak Haji Asep teu naon, tapi abdi mah kasinggung. Ya, Pak abdi urang bela. Tenang Pak Haji urang bela ku abdi. Abdi mah pengen. Palawargi sadana reueus pisan. Reueus teh hiji naon kamotekaran di antawis urang jeung urang. Nah saha atuh nu bakal nyumponan kana dina raraga? Teu jadi masalah. Supaya ninggang ka waktu jeung ninggang ka mangsa. Undak usuk basana dipake henteu. Tah aya bahasa lemes pisan. Aya bahasa sedang saja. Aya bahasa kasar. Bahasa kasar ge wajib digunakeun ngan dina hal naon. Keur kasaha? Aya teh kata manya kamaling bade bahasa lemes tak asup akal. Tapi lamun urangna berehan mah teu jadi masalah. Ka bangsat pun ternyata Pak Balin ka bangsat misalkan ka bangsat nyusulan ku bahasa lemes tak asup akal. Tapi mun aku sama teu naon. Da moal aya nu apaleun. Ieu hiji katerangan anu dipungkas ku adegan. Palawargi sadana ditenan karuhun urang tetela. Urang teh berat pisan hirup teh. Nah berat teu naon. Da kaberatan jeung kahampangan apa? Tah di dieu urang kudu jeli antara kaberatan jeung kahampangan. Luyu jeung aturan ngeunaan perkawis. Hal dina danget ieu anu moal ngagugu. Naon sababna? Teu sakabeh babaturan deket jadi babaturan jauh. Tah eta hartina dina pamenak simkuring. Tapi dumasar kana eta katerangan urang kedah naon cunuk ka waktu. Cunuk ka waktu naon ieu beutkikeun sabab kampungkeun mah simkuring dancer teh. Boy band. Tah. Eta gerakan alhamdulillah ti lembur simkuring. Gang Gangnam Style. Di lembur simkuring mah terkenal eta teh. Teu naon eueuh nomoran atuh banyak. Mesinna meteran aya nomoran. Pak Barlin upami naon ngajengkeun persyaratan ataupun patrosan kedah masuk akal. Teu nyambung anjeunna engke simkuring upami teu nyambung bade kumaha cobi. Sok emut ku sadayana daripada urang aya dina katerangan. Logika jeung luyu disebut L. Naon sababna teu naon bebas. Tah ieu simkuring disebut teh antagonis. Jadi antagonis teh hukum dagang. Ieu salah sahiji nu mangaruhan katerangan dina ngahasut. Teu naon ngahasut dina kabeneran. Ieu ngahasut dina lain kabeneran. Kumaha? Intelektual. Aya dina logika anu pangluhur-luhurna. Teu bisa urang misalkeun sanajan urang beunghar sanajan urang aya dina naon kasumringahan der naon atuh der naon oge sabab urang kacida bingung lamun urang nitenan naon sabudeureun urang sakarepna urang aduh sok teu perspeksional. Tah kumargi kitu palawargi sadayana hiji kasempetan kangge urang sadayana lenyepaneun tetela lenyepaneun tetelo malain lenyepaneun ubaraneun sabab naon panyakit
Panyakit hayam anu kurang teu dipikah hayam. Sabab naon? Dipikah hayam jeung dipikah hayam ka cida sarua jeung nanya endog jeung hayam lepas ka mana? Kan ayanya umum. Aya. Eta teh ka umum lumrah lah. Lumrah eta teh. Heula mana hayam jeung anu lumpat. Eta bener. Tamun eta teh umum. Eta mah khusus. Khusus jeung endog. Heula mana endog jeung asin? Endog asin. Tah, baiklah da eta mah dibahas. Teu dibahas sabab urang mah nitenan, neuleuman jeung nyirekem. Nyirekem. Aya hubunganna jeung hayam, nyirekem jeung endog. Disingkat eta mah. Basajan wae lah alhamdulillah ti simkuring mudah-mudahan ieu ngadegna simkuring teh aya manfaat khusus kangge simkuring. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana aya tuturcingan klasik anu sadaya wararan lepat. Jaten aya 3 istri sadayana nuang es lilin. Nuka hiji di Kolomo, nuka 2 di Segetan, nuka 3 di Pelong. Patrosan nu mana anu parantos nikah. Lepat 3 sebab nu nikah mah mau cincin kawin. Tujuan tina tarucing eta urang tiasa gamukeun yen paripolah teh tiasa nuduhkeun kapribadian. Hal nu alit we na bab urang dahar tahu eta bisa nimbulkeun kumaha ieu kapribadian urang. Misalnya urang tinggal di jalma nuang tahu nu sifat konservatif bakal terang. Konservatif tradisionalnya eta anu tuang tahu heula namanya tuang cengek eta konservatif. Tapi anu modern nu kayenakeun benten deui eta mah nuang cengek heula namanya nuang tahu. Aya oge anu spekulatif. Perasaan anu mere tahu gitu duka saha dahar cengek heula bareng cacanpung. Aya nu nekad. Anu nekad mah dahar tahu jeung tangka cengekna gitu. Rupi-rupi. Aya rupi-rupi ya kapribadian jalmi teh ya. Aya anu perhitungan jantan mah teh meme dahar tahu teh ngitung jumlah tahu kedah kelipetan 2 tibatan jumlah cengek. Nu alay aya nu alay. Jadi meme dahar tahu teh dipoto heula, cepret foto kirim ka sadayana gitu nya. Eta nu alay. Aya oge jalmi anu sombong. Katinga tira kumaha cara ngadahar tahuna. Meme dahar tahu ngabroadcast. Mangga saksian abdi ayeuna bade dahar tahu sareng cengek. Naonan pannya. Seueur rupi-rupi naon rupi-rupi pasipatan nu kapitalis oge aya. Jalmi nu sifat kapitalis lamun manggih cengek dipelakeun cengek geus bubuah dijual kakara meuli tahu. Eta nu kapitalis ya. Terus anu kritis jalmi kritis mah. Jadi lamun urang memeh dahar tahu teh nanya heula, kunaon ya urang lamun ngadahar tahu kudu jeung cengek. Sebab ukur lada mah urang bisa jeung tarason, bisa jeung kararange. Bisa wae pan. Aya anu biadab ieu Pak Haji Asep Teruna. Nu biadab mah lamun urang dahar tahu, didahar jeung tukang tahuna. Emut perkawis tahu kan saya terang lah lamun urang ka Cileunyi pan ditungtung jalan tol teh ngabayak tah dagang tahu teh. Salena teh tahu pasu. Sanaos dina naon dina pelangna sebab tahu Sumedang. Margi aya ciri khusus tahu Sumedang mah tahuna ditaratangan ku Bupati Sumedang. Gitu. Mohon emot aya nu ieu cenah anu naon? Aya anu mabok nyupiran gitu. Di jalan tol diudag ku polisi Pak. Pepetkeun beunang wen. Mana atuh turun gitu. Biasa mabok teh gitu. Mana SIM teu gaduh. KTP teu gaduh. Maneh ti mana ya orolot teh utah. Tahu Sumedangnya. Polisi kada ieu, kada naon, kada tanya. Hampir sami. Uninga lah para pamirsa di Dago kan aya hutan lindung gitu nya. Hutan lindung teh kan sakabeh manuk dinya kan di Paraban. Jadi katingal mana manuk di hutan lindung, mana manuk di hutan bebas gitu. Ieu aya pamuda nyerak bedieu terus bedieu ka hutan lindung teh kitu kenging sarantu ida gampil. Naon
nembak dirinya mah. Keluar di hutan lindung aya polisi hutan. Nah, cenah mana ya? Nembak di hutan lindung, tuh cenah Pak di hutan bebas. Bohong cenah. Kali kan manukna dicolok pan. Dicolok manuk teh mun. Dicolok gitu. Da katingal pan, dicolok teh pan katingal di layar. Nah, cenah pan kaciri cenah mah. Parabna di hutan lindung. Ngabohong ngaku pan. Mana KTP? Teh aduh cenah Pak. Mana orang mana? Colok aku bapak. Sami di Sumedang. Iya babedil kene. Aya nu mabok rasa mabok lebet ka apotek. Pak jadi dia ngica beas. Henteu jang teh ieu mah. Apotek pasti obat gitu. Biasa teh aya mah. Sajam sabaraha jauh deui tah jalma teh. Pak di dia aya beas. Apa urang geus sebutkeun ka mana? Ieu mah apotek mah teu ngajual beas aya ge obat. Tong ngambek cenah atuh Pak. Ini deui nya. Eta sajam sabaraha jauh deui. Paya beas. Maneh bisa beas sok lamun. Maneh saka dia datang deui keur beas ku aing dibedil cenah. Ini tong ngambek atuh Pak cenah pembeli itu adalah raja. Eta sejam sabaraha datang deui atuh kadinya. Pak aya bedil, teu aya ari beas. Ingat ada bapak Nabi naon-naon anu ku urang dipilampah eta bakal dimulkeun kumaha pribadi urang sapertos simkuring ningalnya tina tumpak motor da katinggal aya 3 karakter tumpak motor lamun urang ningali di tumpak motor di payuna pamegat di pengkerna istri nyekel cangkeng tipe pereket eta pasti kabogohna atawi suami istri. Nu kadua karakter tumpak motor mah lamun di payuna pameget di pengkerna istri teu nyepeng cangkeng atanapi kelek di payuna aya karanjang bisa dipasikeun eta nu uwih ti pasar balanja ngojek gitu. Nu kadua nu katilu upami di payuna aya karanjang balanjaan di tengahna aya tukang ojek di pengkerna teh saha pasti eta ragrag teh si ibuna teh. Urang teh Bang minggu payun di acara borangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.